Teuting Cipanutan narima bibisik anu nitah tapa di Gunung Putri. Cipanutan nu keur sare ngadadak reuas ngadenge bisik nempo Cipanutan hudang sabari kasontak pamajikan Cipanutan anu keur nyisir di sisi Cipanutan langsung nanya ka salakina. Aya naon, Pak? Abi ngarasa nu bibisi, tapi ngarasa rapisan. Iya, atuh. Bibisik naon, Pak? Gunung Putri ngantosan anjeun, kanggo tapal di Gunung Putri anu agung. Gunung Putri. Anak urang asa pernah nyebatkeun perkara Gunung Putri. Cipanutan gaduh hiji anak lalaki anu ngaranna Ujang. Ujang pernah nyebutkeun tentang Gunung Putri. Jadi Cipanutan rek nanya ke Ujang perkara Gunung Putri. Yang ka dieu. Bapak pada naros perihal Gunung Putri. Bapak pada tumaros. Ujang terang kalau tanggal Gunung Putri aya di mana. Emang badan aya naon, Pak? Bapak menang hiji patunjuk, nunjukkeun Bapak kudu apa di Gunung Putri. Di terang-terang, Pak, ini ngadami katatangan di payun. Bagusnya tarosin katatangan di payun sudah terangnya. Teuting eta keluarga Cipanutan ngalanjutkeun istirahatna. Kaisukanana Cipanutan nyamperkeun tetanggana keur nanyakeun perkara Gunung Putri. Punten Bu, pada tumaros. Mohon Pak bade naros naon? Ayo Ibu terang jalan ke Gunung Putri ka mana? Abdi kirang terang, tapi abdi terang leuweung anu deukeut ka Gunung Putri. Oh, leuweung naon anu Bu? Leuweung teuing Pak, paling gitu. Oh, nantinya Bu. Cipanutan terus kapikiran kusabab arah Gunung Putri kudu ngalewatan leuweung keung. Nyaeta leuweung anu sepi jeung poek kusabab tatangkalan anu gomplok. Cipanutan oge kapikiran kusabab jalan arah ka Gunung Putri ngan nyaho arah awalna hungkul nyaeta ka leuweung keung. Sedangkeun arah salanjutna eueuh anu nyaho. Dugi ka bumi Cipanutan langsung ngabaran pamajikan jeung anakna. Bapak pada mulai angkat ke Gunung Putri Bu. Emang Bapak terserang Gunung Putri aya di mana? Gunung Putri cakat sarang leuweung keung. Tapi Bapak tak apa pusana Gunung Putri di mana. Bapak yakin badan apa di Gunung Putri? Bapak tas yakin jang. Dok, Ujang jeung Ibu dawakeun Bapak we, karena selamat tapi tujuan. Pak, Didinya Cipanutan terus ngajalankeun perjalananana tanpa aya arah. Cipanutan ngarasa capek jeung bingung lantaran eueuh jalmi anu bisa ditanyaan ngeunaan jalan ka Gunung Putri. Ninggal aya tangkal Cipanutan ngareureuh heula sabari nyender di tangkal eta. Teu sadar kusabab kacapean Cipanutan kasarean. Di mimpina Cipanutan ngerasa aya bibisik deui. Cipanutan, anjeun teu kudu jauh-jauh di lembab. Di dieu lebahna Gunung Putri teh. Cipanutan kaselentak ngadenge bibisik eta. Nurutkeun impianana, manehna langsung indit ngajugjug leuweung keung. Gembleng hareupanana. Bangdas kahayangna hayang tapa didinya beurang peuting nyarande kana tatangkalan henteu dahar henteu nginum. Akhirna Cipanutan bisa tapa oge di Gunung Putri. Alhamdulillah.